Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan murangkali sadayana anu waktos ayeuna BDR di Bumina Sewang-Sewangan urang teraskeun deui guaran atikan basa Sunda kelas 10. Insyaallah dina waktos ayeuna urang guar dina ngeunaan wawancara. Kuninga pangintennya wawancara kantenan atuh urang sok ningali mun rajin mah urang ningali TV sok aya geuningan anu nyana kamera terus nyana mic atau napi nyana kamera terus tataros atau napi aya we ena mah ngasokeun HP terus tataros nuju naon tah eta teh disebutna kan nuju wawancara. Naon atuh cenah wawancara? Urang dirurut heula panginten naon cenah hartosna wawancara. Wawancara teh nyaeta paguneman dua urang atawa leuwih. Aya anu nanya jeung aya anu ditanya. Tantos dina ngaguar ngagali hal-hal informasi anu dipikahoyong ku wawancara. Upami ningali tina guaran anu tadi wawancara teh paguneman, laras pan ngobrol namina oge. Ngobrol teh paguneman teh dua urang atawa leuwih. Lain nyaliranya mohon ngan aya bentena upami dina wawancara anu ngabenten karena dina wawancara sareng paguneman biasa kahiji aya anu naros kadua aya nu taros mata panginten urang kedah terang ieu naon ulusur dina wawancara jagoan anu kahiji dina usul-usul wawancara teh diantawisna aya opat naon kahiji tangosna aya anu nanya pamit aya anu nanya mah tanggal atuh moal ieu disebut wawancaranya. Anu kadua aya anu disebut teh narasumber nyata anu ditanya teh saha cenah narasumber teh narasumber tangtosna saha wae anu memang paham karena permasalahan anu bade ditanyakeun. Teras nu salajengna kedah aya sababaraha informasi anu digali. Aya opat unsur teh kahiji anu nanya, kadua anu ditanya, katilu aya informasi kaopat urang kedah ngajadwalkeun wawancara sareng narasumber. Nah kitu murangkali sadayana guaran anu munggaran ngeunaan wawancara. Masih kene aya tangke aya papasingan wawancara, aya di teknikna wawancara kumaha. Saha wae atuh anu sok biasa wawancara. Nutos tenang anu biasa wawancara mah ti insan-insan media atanapi ti para jurnalis atanapi disebutna umumna mah nyaeta wartawan. Ieu pada mulana sok wawancara. Tapi disagiringan wartawan aya oge anu sok wawancara. Saha tah? Pak polisi sok wawancara. Katenan pami aya permasalahan anu memang kedah dilereskeun. Polisi teh sok narosan para saksi atau kasaha wae tentang hiji kejadian. Nu salajengna pami hidup engke bari daftar ka padamelan ka hiji perusahaan aya anu namina wawancara bakal tepang sareng bagian personalia, bakal tepang sareng bagian pegawai atanapi bakal tepang sareng bagian HRD atanapi bahasa Inggris nama Human Research and Development. Tadi dan sok bagian na interview, bagian tatanya ka urang, dia terpinggit kenaan diri urang anu bakal digawe atau tapi bakal ngalamar kana ieu padamelan. Nu salajengna tiasa oge anu ngawawancara teh hideung. Siswa kami aya tugas di guru kanggo ngawawancara. Sok ngawawancara, sok pamakeun aya tugas di guru kanggo ngawawancara tukang seblak. Nah, tangkosna urang wawancara ka tukang seblak. Dari informasi dia dugikeun kajet ngeunaan seblak. Kitu panginten barangkali sadayana guaran awal dina wawancara urang simpulkeun materina nu kahiji naon cenah anu namina wawancara nyaeta paguneman dua urang atawa leuwih aya anu nanya jeung aya narasumber atanapi anu ditanya bari ngagali hiji informasi anu dibutuhkeun. Anu salajengna aya unsur-unsur wawancara. Kahiji nyaeta anu nanya, kadua narasumber anu ditanya, katilu informasi anu digalina, kaopat kedah aya jadwal antara anu nanya jeung anu ditanya.
Atau sakitu rupina anu tiasa didugikeun dina pedaran awal. Mudah-mudahan ageng manfaatna kamu hidup terus belajar utami nama sing sehat oge penuh semangat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.